Tah ayeuna mah geus waktuna deui nya nyiksa kulit pangsit. Sok anu bade ngarancangan maka dia merapat cicing di dinya nya tempokeun. Tah ieu cara nyiksa kulit pangsit teh jiga kieu yeuh. Si kulit pangsitna bereskeun dina talenan, tuluy urang keuretan sing laleutik. Tah ngarah naon cenah ceu kulit pangsit dikeuretan. Tah ieu teh si kulit pangsit teh ku abi dikeuretan teh bade digoreng. Ieu teh kanggo topping mie jebeu nya. Upami digorengna hiji-hiji salembar-salembar engke teh dina styrofoam teh osok teu masuk lamun ukur diasupan 2 siki teh. Tah upami diasupan laleutik ieu mah engke teh nya seueur dina styrofoam teh dina topping mie jebeu teh. Tuh beres ayeuna mah ngeuretan si kulit pangsit teh lanjut we urang goreng. Tah upami entos koneng kieu mah dijait we nya ulah tutung teuing ieu teh ulah koneng teuing. Da kulit pangsit mah geus dijait oge osok jadi ngonengan deui ku sorangan. Tah ieu gorengan anu kadua ieu teh dakur 2 kali ngagoreng. Tah cicikeun ieu ka dieu ngarah tuus ngarah minyakna leungit tong poho nya ditilaman make kertas anu bersih. Tah lanjut ieu penggorengan anu kadua geus asak oge dijait deui nya tong poho. Tuh asupkeun deui ka dinya gebrukeun atuh ayeuna mah. Sakitu heula we mini vlog dinten ayeuna mah hatur nuhun. Bye bye.